lagu kepada masing teman-teman para hiangannya. Kebetulan para penonton dan juga tamu undangan yang telah hadir juga sudah sangat menanti Anda. Dan juga tentunya ingin ikut gabung berjoget bergoyang bersama Anda semuanya. Yuk. Kemudian juga mungkin dari keluarga besar tamu undangan, para pemuda-pemudi kecintaan bercerita sawer pecadu goyang yang mau ikut gabung sini joget-joget dan juga barangkali menyumbangkan suara masyarakat penunggunya juga. Masih kami tunggu di sini. Masih bareng-bareng dari Song System yang akan setia dan berada sampai tuntas nanti. Bekerja bareng bersama bintang tamu kita bersama Dea Kemon yang akan menemani para tamu undangan dan juga keluarga besar tentunya ya. Oke, segera lagi kami persiapkan buat bintang tamu kita. Amonek Dea Gemoy, diaturanan di atas sudah berbangku. Kamu keberat kembang-kembang perahyangan agar teman-teman kepada masa kini dan sang aja. Diserahkan pasti Dewi Sang Sisum Kasang Ageng. Spesial anu ngagaduhan lagu biasa di atas di parigi keresan ada beri dari siang ieu urang kasumpingan bintang tamu karasan alhamdulillah mantena parantos sumping aya di peuneun urang sadayana ada sejak ngaruah-ruah atur bingiring bingah kanggo kanggo besar sinaran kamu lemangan parantos sumping. Lagi kami merasakan buat para pemuda-pemuda juga pencinta dangdut serga saya pencari goyang yang mau ikut gabung di sini joget-joget bareng kami tunggu di sini ya. Oke, segera kami persilakan buat bintang tamu kita pada kesempatan siang hari ini ya. Yang alhamdulillah terhadir di hadapan ada semuanya. Untuk itu kami persilakan buat yang punya atensi lagu dapat bergabung di sini joget-joget dan juga barangkali menyumbangkan suara pas barang burung dan juga kemudian barang-barangan bintang tamu kita pada kesempatan siang hari ini. Boleh kami tunggu di sini tentunya ya. Iya, kami silakan kembali silakan buat keluarga besar dan juga tamu undangan barangkali mau ikut gabung di sini joget-joget. Ada rokas lagunya juga ingin dinyanyikan oleh bintang tamu kita tentunya. Oke, kami tunggu di sini atensi lagunya. Kebetulan bintang tamu kita sudah hadir di hadapan ada semuanya juga yang akan menghibur keluarga besar dan juga sekaligus tamu undangan yang telah hadir. Oke, kami tunggu di sini rokas lagunya. Yuk, kembali silakan. Buat bintang tamu kita pada kesempatan siang hari ini yang akan menemani Anda semuanya juga tentunya. Iya, mari orang kedua pemut lagu tiasa diatur di pari dia.
Oke, dan mungkin bintang tamu kita pada kesempatan siang hari ini yang akan setia menemani Anda tentunya. Yuk kembali silakan, ini ada Miss Dea Gemoy untuk Anda. Iya, pakai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih tilap oge simkuring pada dadal doa kangge teteh kalih aa panganten. Wilujeng aja tuh kerami pamugi sing janten rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Ageng milikna cing enggal kasih momongan soleh terus soleha panginten mundut doa pangsayana. Tilap oge kangge bapak hajat kalih ibu hajat, bapak besan kalih ibu besan oge. Manawi tos ngagaduhan lagu, masih kena dihaturanan cobi nu palihan payun bapak haji. Manawi tos ngagaduhan lagu. Kah? Bidua cinta Bos Iko. Bos Iko siap. Ada bidua cinta ngolembar. Asih saliwat siap menirem pegresep. Kapal di tanah oge Bu Haji sayang hayu. Panginten ayah bidua cinta heula ti Bos Iko panginten ya. Bos Bang. Siap. Bos bengkel. Bos material. Resep, Masya Allah. Di bapak sadayanya. Bidua cinta, bos bengkel, bos material. Bos baut. Bos Iko, hayu Bos Iko. Pegat kapakan di langit lembang ngapung oleang asih nu munggaran nah teu kapakan di ngalayang taya pamuntan nah asih na bersih.
cinta Bos Iko nahan teka payun. Bos Iko, aya keneh ser keneh lagu teh nembe teh aya Asisa Liwat sareng Cobi, Bos Iko yang lagu naon di? Anjen, bare ka payun moal Bos Iko. Nembe oge teh ka payun. Ada hutang di antara kita Bos Iko, nembe lagunya. Hayo, ada anjen panginten? Bos Iko hayu ka payun Bos Iko. Bapak hajat, Ibu hajat. Oh, Bapak hajat toyong wangsit Siliwangi sia. Ayo Bapak hajat, bade nu mana heula panginten? Kan kita seangkatan ya teh. Iya. Ayo, supados haneten. Enggak. Ayo, panginten Bapak hajat heula aya wangsit Siliwangi. Satos wangsit Siliwangi aya Bos Iko.
atur nuhun Bapak Haja. Ya lajeng deui kapalihan payun panginten mun bete aya lagu Anjeun. Teh hilap kapalihan dia kangge para tamuna oge manawi tos ngagaduhan lagu tinggal menjorowok saja panginten ya mohon. Ayo. Raras pisan. Di atas pamurut laguna manawi panginten hoyong dikalineun koneng dia di palih dia nya mohon urang di atas wae pamurut laguna ti kasepuhan manawi. Karena sana teh aya Anjeun? Anjeun. Leres. Sana godo anjeun, cobi-cobi di kana Ikon. Bos Iko. Iya. Ayo, urang kebayangkeun lagu anjeun sajacan ngantosan pamunut anu sanes. Leres pisan. Ayo Bos Iko, nyarengan. Bari lagu anjeun ngapayeun? Sarang teteh nah hayu kapayun teteh sayang. Nah anjeun betegan ngaruksa asa megatkeun cinta bisa diri anjeun udar ti janji salira moal ngahianat cinta teh lapoke kangge panganten teteh kali apa nganten hayu teteh sayang janji anjeun mikanya salawasna anjeun bakal riksa nah anjeun bet kieu jadina ilang teu basa cerita duh hate teu narima ku tingkah pola salira kahayang anjeun pamenta anjeun nah teu kapayun hayu engkang sarengan sareng panganten hayu tapi ayana daya buktina anjeun malah pindah rasa duh anjeun ganing ku tega teteh sayang dicabel ngasih lagu anjeun nyanggakeun pangan Bos Iko kapangi Bos Iko engkang sarengan sareng panganten pangantenna aya kitu aa kali teteh janji anjeun mikana salawasna anjeun bakal pada aa palidina bos sayur bos kentang nah anjeun bet kieu jadina ilang teu basa cerita duh hate
Bapak Hajat hayu sarengan deui Bapak Hajat. Bapak Besan, Ibu Besan hayu. Sarengan deui. Aya lagu teler spesial kangge AA panganten kalih teteh panganten. Si Aanan hawa kalung suraan. Bos Iko nahan tuh jantan kapayun. Engka kapayun. Tadinya aku belum tahu apa maksud darinya
teteh panganten. Lajeng deui. Ayo. Jayanti boleh. Kangge Aa palihan dia panginten mohon. Hayu teteh, Aa. Teteh nu palihan payun hayu teteh sayang. Ya, ada Jayanti. Sia. Oh, itu mah khusus mungkin akaknya. Itu mah khusus kangge Bapak Lesan kali Bapak Hajat. Kapayun hoyong Mang Ciciliwangi saurna teh sia. Satos ieu panginten ya Bapak Hajat, Bapak Besan. Satos Jayanti panginten. Bapak RT. Bapak RT, paling mana Bapak RT? Bos Iko. Bos Iko, nya leres Bos Iko teh can kapayun wae Bos Iko. Bapak RT hayu. Jayanti. Caca. Isinalala. Masih. Bos Iko. Bu Imam. Wan Cipurit Surya Rek pamit Hujalati ngaririnci Kingkilapan pating kaleban Sisi basi si Jayanti Mangsa sarep narik datang di barangan kilaban ombak letih pati kesiriwi sisi basi si Jayanti ngait kena janji pasiri kahudan rasa cinta Jayanti muka lalakon buan nyangret bagai rasa dede Bu Haji sayang ayah kita Bu Haji sayang Bos Iko sanes Bos Iko oh Bos Iko oh Bos Iko Bapak RT masih Wan Cipurit Surya Rek pamit Hujalati ngaririnci Kingkilaban pating kaleban Sisi basi si Jayanti Mangsa sarep mereka datang Bos Iko lagi di barangan kilaban ombak letih pating siri sisi basi si Jayanti Bu Haji sayang Jayanti ngait kena janji pasiri ngahudan rasa cinta Jayanti muka lalakon duaan nyangret bagai rasa dede Jayanti ngait kena janji pasiri ngahudan rasa cinta Jayanti muka lalakon buan nyengret bagai rasa dede Bos Iku tama kalongson oh atos we atos we nya mung salagu
hatur nuhun. Ayo, panginten Bapak Besan, Bapak Hajat bade ayeuna. Wang si Ciliwangina. King panginten tak acan rine. Lajeng deui we kapalihan payun Bu Haji. Teteh sayang nu palihan payun Bapak Haji na oge. Manowi tos ngagaduhan lagu. Bade ayeuna we siap atuh. Wong si Ciliwangi deui panginten aa. Dihususkeun kangge Bapak Hajat kali Bapak Besan panginten nya. Ayo, kangge orang dapur nang oge masih dihaturana di palihan dia. Ayo, Bu Haji sayang nu palihan dia da para semanana mau diangkut engka ka payun. Resepnya serbat dancer.
jadilah aku si putur sabar Satria wiwitan juga luca cadan Siliwangi terpanangkan wong siti putur badan nepungan asmadu wawangina kaubun numpes ka jalan kakabun kasih kita kene Bapak Hajat disiapkan atur nuhun kasih panten aya kitu panganten Geus gemelar putra pada jaran anyar nu kamasur pajajaran tempat payung kadilan ayeuna di kondangan Nu Gusti Asma warisan Siliwangi ginanjan Siliwangi terpanangkehan juru bakti Wawangina sumebar sajagal raya kawantan aku si putur sabar kesatriaan wiwitan Gujruk kali jajaran Siliwangi Hatur nuhun, Masya Allah. Kantun Ibu Hajat kali Ibu Besa naon tak acan kapayun tanya. Mohon. Cobi. Ngalih deui ka palihan mana? Palihan ditu mana witus ngagaduhan lagu? Kah, cobi tata sayang hayang lagu naon? Goresan hate Ibu Haji. Hayang dua lelaki sia. Dua lelaki sareng goresan hate. Ayo. Ayo, goresan hati panginten. Teteh sayang ayo sarangan teteh. Yang ujung belah sana ayo. Bu Haji sayang. Jangan diam-diam baik. Ayo. Ibu Hajat, Ibu Besan. Kapayun.
dipuncuk. Bade, siapa yang dipuncukin sana Adi Mas? Anjing lalaki, kuring lalaki, kabalikah yang tuh diri. Kemana jadi impian, terus lami mapais hati, berdirinya cinta. Pasti sarung diboga cinta, pada nikah yang tuh betik hati. Bakalah kesana, rek mati kembang katresna, nu jadi cem-cem diri nandangan kasiksa, gering pikir ngalang layung, horeng cinta nu samar asa tewalakayan. Anja nu jadi rabutan antara dua lalaki, nu sami-sami dicinta kan diri saya.
dua lagu di anggur hidung. Tong sangsara Bu Haji besok ke Bu Haji mohon apa hoyong benghar di Haji abi mohon. Hoyong hiteng longkabi Bu Haji hitam tehnya. Hoyong anggur hidung, hoyong hitam. Sayang. Sok paheula DP badan mana heula ieu? DP heula. Ah 2000 berarti Pak Ageng DP. Iya nambah. Oh, sayang tuh gede geningannya. Berarti sayang heula. Ayo sayang heula cenah lagu sayang heula. Sia. Oh tamahan deui. Sadayana we atuh ieu sadayana meh jongjon. Tah meh jongjonnya. Gusti nu agung. Sayang. Masih
Jayanti. Sasara diajak nanti itu mas sama teteh-teteh sayang pangintennya mohon. Ajoji. Tengenah hayang nu kumaha? Koko sodan boleh. Lain abi masuk sieun bobolokot sieun kalalotor koko sodan kitu teh nya. Bade koko sodan? Oh koko sodan. Tapi aman? Teu aman mah punten di dieu aya balong teu aya? Aya. Gujubarkeun wae pangintennya mohon. Koko sodan. Koko sodan masih.
Bos Eis, kah? Oh siap, siap. Bos Eis sayang lagu naon Bos Eis? Masih kena seueur geuningan kita Bos Eis di nu dompetna muhun. Bos Eis nya kedah. Goresan hate. Ayo. Orai walang. Tulang. Kah? Oh di bawah. Siap. Beresmet tungkul. Duda. Siap. Ayo mau di atas. Oh kak ibu hajat heula siap. Gin. Goresan hati heula pangintennya. Goresan hati. Kita ke Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Come here. Mari ka Ibu Hajat mohon. Margi Ibu Hajat da acan ka payun wae. Goresan hate salawasna tanda tanya Ibu Hajat anu bageun nah aya kene ga dedekatina abi ngeris kana jurang anu
Oke boleh. Iya, atur nuhun pisan kanggo Kaneng Dea, anu parantos bergede tembang-tembang pop Sundana. Rupina kemarin disekapkeun dugi ka dewa mohon. Tineng Dea. Atur Kak? pilih yang ini. Bias, panginten tebang terakhir. Aya Duda Araban. Iya, Tineng Dea. Ya, atur nuhun pisan kanggo keluarga besar karasan di Paridi aya pangantin mohon aya Duda Araban pangintennya. Leres. Tembang pamungkas Tineng Dea kapihatur. Sutasan lungsur panginten teu ieu panggung. Nuhun. Hai urang langsung wae pasihan aya Duda Araban. Sigo. Ayo. Masih bareng-bareng Blessman. Au. Ayo bridesmaid. Ke depan. Duda Araban. Duda Araban. Ayo. Teteh sayang. Ayo. Sawaranya cedak. Cukup sepisan go pengalaman. Sundue demenan Duda Araban. Au. Ai. Aduh. Duda-dudaan. One, two, three, four. Ngomongnya demenan janji kawinan. Nyatan disampean cuma bohong. Are you ready? Hey! Sekedau. Lagi rapi turun tegang cari air tapi barang wis tekan malah sedih tinggal lungan. Sikat pengantin. Lagi rapi turun tekan cari air milik ulang tapi barang wis tekan malah sedih tinggal lungan. Kakang balik maning kalau rabini bagi teteh sayang masih diseapkan Duda Araban. Ngomongnya demenan janji kawinan nyatan disampean cuma bohong. Lagi cabong siji lara. Lagi rapi derun tekan dari air pilih kurang tapi barang wis tekan malah sedih tinggal lungan. Lagi-lagi rapi turun tekan cari air pilih kurang tapi barang wis tekan malah sedih tinggal lungan. Kakang balik maning kalau rabini ser kene teteh. Duda Araban. Ngomongnya damanan janji kawinan nyatanya sampean cuma tersen. Akhir nuhun. Oke, atur nuhun pisan Neng Dea parantos ngegeblak tembang-tembang kebetulan rumah sakit di sana ada keparahyangan anak. Atau penginten Mangga Biri pamintan heula mohon. Iya, panginten atur nuhun kangge Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak besan, Ibu besan, keluarga besar. Kangge rekan-rekan abdi ageuna di dia hapunten Reres tawaga pisan. waktosna. Pokona mah doa pangsena oge kangge panganten.
Atas saya panginten. Amin. Iya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nubisan Kang Oka, pangersa neng dia bintang tamu asim kuring dina danget ayeuna anu parantos nyarengan waragi sadayana khususna kanggo besar sinareng tamu uleman pangintenya. Oke, atau kitu sareng sena tadi neng dia kabihatur semangga urang dilajengkeun kanggo kapar aspiran sumukring nyarengan waragi sadayana pakitan aya sababaraha temangan di kapayun sate acan urang beurik adan asar berkumandang. Ya